dina pedaran ngobrol jeung tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa ngobok di mana wae ayana. Tepang deui sareng simkuring Mang Obut dina pedaran dongeng enteng dina acara ngobok ieu. Alhamdulillah anu episode kamari urang ngadongengkeun anu judulna Katireuy. Tah ayeuna mah kieu. Alhamdulillah dina wengi ieu simkuring oge aya masih di Aerokopeneri di Jalan Gandasoli nomor 181 Kecamatan Ketapang Kabupaten Bandung. Alhamdulillah ngarencangan para wargi sadayana di mana we ayana Aerokopeneri sajabani dinyayogikeun kopi oge tangtosna aya leueutan anu kawilang rada kabeh dienakeun. Ya aya red berry cheese. Red berry cheese upami dikatingal dituna beureum, tengah bening ieu bodas. Upami dikucekeun jadi naon galok kitu tanya dikocek di kitu tah pamagi sadayana nya. Raos pisan. Para nonoman budak ngora bisi penasaran sumping wae ka dieu ka Jalan Gandasari nomor 181 sagedengeun pabrik karung. Teu biret deui Aerokopeneri oge suruput heula ya. Nah. Oke direncangan upami ngopi tinangtos rencana teh panginten rokok. Da simkuring ieu aya deui hiji produk babaturan ya. Preanger tobacco. Nah, ka para penikmat rokok oge ieu aya rokok kawungna, bako mah jeung rokok kawung biasana. Atuh hatur salam ka sadayana pamirsa sadayana di mana we ayana oge ka Kang Acep. Tuh alhamdulillah simkuring gerencangan oge ku Mang Eri nya, Mang Jon itu salah sawios anu mateakeun ieu acara dongeng enteng dina acara ngobrol jeung tembok. Nah, kitu nya. Lamun zaman kiwari aya hiji ingon-ingon atanapi sato anu tos arang langka. Nyaeta ieu teh jenisna teh jenis unggas. Entong pamirsa. Nah, ada entong kan biasanya sok di balado. Balado entong atanapi upami di daerah wetan itu mah di daerah Majalengka Cirebon kayak itu mah pedesan entong cenah ceuk urang wetan mah tanya. Nah, urang ngadongeng ngeunaan entong. Nah, ieu aya dongeng salah sawios dongeng anu nyanak jajar cariosna teh entok mas. Buka saha pangarangna, mudah-mudahan wae urang tiasa neuleuman kana ieu dongeng sanes mung saukur didangukeun hungkul tapi aya redepaneun kanggo urang sadayana. Kieu da caritana. Kacaritakeun aya saurang patani anu kacida malaratna panena cicing di hiji saung gubuk nu geus reyot. Eta patani nu tayalian ngaranna teh Mang Julin. Hirup sapopoena ngan dibaturan ku sakadang entong. Entong hiji-hijina nu dipikabogana. Mang Julin kacida nyaheun pisan ka eta sakadang entong teh. Pubuhan maneh namah teu boga dulur baraya. Komo deui garwa mah pamirsa sadayana. Hiji poe manehna indit ka sawah. Isuk-isuk pisan manehna geus indit. Kabeneran dititah ku juragan kuwu pikeun ngabinihan sawahna. Ari digawe mah kapake pisan ku juragan kuwu teh. Kusabab Mang Julin segut pisan kana gawe nanaon oge. Ari entokna dikencarkeun bur weh di buruan gubukna. Tara aya kahariwang sieun dipaok maling. Balik di sawah wanci sariak layu. Mang Julin kacida laparna. Manehna ngarahu
beteungna ngurubuk bari tungkul Mang Julin ngagarentes ka pangeran. Duh Gusti, mun dipaparin abdi beunghar meureun daharna naon oge bisa. Kitu ceuk Mang Julin, nu hirupna loba kakurang, boh kadaharan komo deui harta banda sejena. Unggal poe daharna ngan cukup jeung uyah. Sanggeus wareg mah manehna tuluy ngampikeun entog di juru imah. Isuk-isuk keneh Mang Julin kahudangkeun ku kingkilaban nu aya di juru imah. Mang Julin panasaran, manehna tuluy ngeteyep muru cahya nu kingkilaban. Barang anjog ka juru imah, Mang Julin kaget, ngadeg-deg. Manehna teu nyangka yen cahya nu kacida serabna teh tina kadang entok teh. Sing horeng teh entokna nogan, jaba ndogna teh ndog emas. Mang Julin peupeureuyan gigisik panonna hayang sidik bari nyagap ndog. Manehna kacida mungahna, bener ieu mah entog teh nogna nog emas. Gusti, alhamdulillah rezeki abdi meureun bisa dijual ieu mah. Kitu gerentes Mang Julin bari igel-igelan cigrah semubungah pisan. Poe kadua kitu deui, aya kingkilaban deui di juru imah disampeurkeun deui ku Mang Julin. Geni nog anu kadua poe na teh masih keneh bisa bijil tina paragi kaluar nog eta nyaeta bujur nog bujur entog versi sadayana ta. Kitu jeung kitu saban poe entog Mang Julin ngabijilkeun nog emas anu sakita berhargana nog emas murni. Nyapuguh Mang Julin teh jadi beunghar, dibulikeun sawahna jadi lega, imahna diomean tina saung butut anu sakitu reyon kiwari mah geus cikrong. Jadi gedong, balong, ternak entog dilobaan, tapi ngan hiji nya eta entog eta nu ngaluarkeun nog emas. Harta liana pokona Mang Julin jadi beunghar. Hiji poe Mang Julin ngahulang miraga meneng, tayohna ngarasa capek. Unggal poe isuk-isuk kudu ka kandang entog nyokotan nog emas teh. Sifat sarakah Mang Julin bijil, boga pikiran jorojoy. Sifat sarakah Mang Julin nembongan dina pikirna, isukan mah wayahna maneh entog, maneh kudu ridho. Isuk mah kukuring maneh rebun keneh, tingalikeun maneh kudu ridho. Kitu gerentes Mang Julin. Isukna rebun keneh Mang Julin hudang gesit kodongkang kana bedog nu nyelap dina lomari dapurna. Keteyep subuh keneh teh kana kandang entog nu di juru. Gerawak teh entog dipangke ku Mang Julin, dibelek eta entog. Entog anu tadina ngaluarkeun nog tiap poe hiji, saban poe hiji. Nalika entog eta dipangkek dipaksa ku Mang Julin, dibelek pelebah beteungna teu kaluar hiji-hiji acan. Atuh anu antukna mah entog Mang Julin anu sakitu berhargana, anu sakitu pemulang tarimana kadunungan paeh sabada harita. Tah tidinya kahirupan Mang Julin anu tadina bro di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah, beak hartana dipake kabutuhan sapopoe pikeun nyambung hirup manehna anu teu
boga gawe deui sabab batur geus tara nitah komo deui paku mah geus tara nitah ka Mang Yulin pikeun ngabedug macul di sawah. Tak itu pamirsa dongeng enteng anu judulna Entok Mas. Mudah-mudahan janten regepanin kang urang sadayana dina situasi kumaha lamun urang keur aya dina jaya tangtu urang ulah kena ku sifat sombong. Mungguh Allah sagala rupa oge tiasa karandapan urang sadayana. Cak rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.